Bismillahirrahmanirrahim. Jelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab ku cara kumaha ngahirup-hirup teh, ku cara tobat ka Gusti Allah, lobakeun maca sholawat malam Senin teh atawa salat sunah mutlak, salat hajat sare heula tuh, salat tahajud, maca Quran silakeun, nu bagus mah ulah sare tasa penting eta mah. Sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus, pokona mah setel TV nonton bola geus. Tarolo eta goblok. Ingat ke pae aki-aki nonton bola tolol. Masya Allah, Masya Allah. Ayana ngeus bau kuburan malah waktu itu nanaona dibebenjokeun ku juri, ku setan urang teh maning maca Quran, maca sholawat, jangan teu nyahopot kitu ge. Tuh masalahnya ona tambah rupek malah. Tuh mendingan ge malam Senin siap sajadah hamparkeun, set urang langsung bebersih cekelan tasbih langsung tungkul udang-udang subuh. Masya Allah, saya urang gitu non ngarana laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nunggu salat melayana lain lalaganca Kangjeng Nabi man ahya sahaja lepan ngahirup-hirup tafsiran ahya loba bil amalus sholih di antarana ku amal soleh. Amal soleh maca Quran, maca sholawat, zikir, sholat ngan hari sholat rogoibah dilaksanakan ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang bid'ah sama kos gitunya, atau ku pepencitan khusus dipencit jang malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu lah kecuali awabin biasa teh teh masalah ngan ngahajakeun sholat rogoib mah ulah bid'ah kos gitu mah. Mun aya di lembur urang digeunggeurkeun ulangan urang mah ulah milu kos itu lantaran aya khusus lamun urang ngaguguru tasawuf, guguru thariqah aya khusus salat malam nisfu Saban aya salat khususiyat, malam hiji Rajab aya salat khusus ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae urang macan datang kadinya ulah milu ulah bae geus sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah ulah gitu nya. Geus beurangna urang puasa pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasana pohara jasa ganjaranana. Cek Kangjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanullahil akbar. Sajelema nu puasa sapoe bae iman wah ihtisaban percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamisikeun mere ridho ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidoan pak ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah, salat hayang menang ridho Allah, baca Quran hayang menang ridho Allah, sebab jelema nu menang ridho Allah surga tah kitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah teu kana neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paes surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paes surga. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya itu naik doakan baik bu kiai ngadakan ridho nah pada gedena ganjaranana sehingga orang mesti menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab apa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahlis samai wal ardi
ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamuliaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulia-mulia. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu diceritakan dipropagandakan ku Kanjeng Nabi seperti eta, kurang masih kene ngarokok kene wae poe salah tolol ta mah. Tolol we pokona mah. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nu sok ngaji ka dieu poe salah ngarokok, sebut aja tolol ta mah. Seberang nyanana menyebutkan teu puasa deui. Sia ge tolol deui, atuh urang mah perkumpulan tolol bae kan. Tolol jeung tolol. Ini propaganda kan Kanjeng Nabi urang abah kabita mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroon mun teu dibejakeun ka situ embung puasa geus dibejakeun ge henteu eta propaganda abah urang kabita rada tak nyai-nyayan jijakeun nya tuh pan kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya kreditor yang enak urang katarik ternyata lantaran asa kahontal ieu ge luar biasa ieu jadi non gitu ngaranna ganjaranana ieu wa man shoma salasata ayyam sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal julam wal baras wa min fitnatid dajjal harajas sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna hilangkeun balai dunia siksa akhirat moal diberi penyakit edan moal diberi penyakit lepra moal diberi penyakit lampang moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal berarti botol gede jasa ganjaran aman urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab Senin Salasa Rebo ngaemen karasa jero aya bae Masya Allah kilo opat 5 genep poha aja ta ganjaranana katujuh di Kanjeng Nabi wa man shoma sabata ayyamin sajelema puasa 7 poe Senin Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu 7 poe datang ka Minggu ieu kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam lawan jahannam anu 7 dikunci jeung eta mah teu bisa atuh kurang hayang diatup tidak bisa misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeuh hayang atup ka lawang neraka cek malaikat tidak ada jalan bagimu wah untuk masuk neraka. Jadi hese jaga tahu ini dikunci atau digembok, masya Allah luar biasa. Jadi menteka bisa keneh baik ku puasa Rajab, masya Allah. Sama ini pamustungan dalam. Pamustungan. Paman shoma samaniyat ayyamin saja man puasa 8 poe. Kutihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikian we ku widadari. Haji pandi ka dieu. Haji ka dieu. Haji ujang, haji ujang. Haji ka dieu. Ieu cak widadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan. Moh, haji pintu surga geus lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana tak urang geus boga kartuna asal asup tadi dikeun geus kartu Rajab asal dikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab ini mah ya masuk. Geus sehat deui ya Allah ya Rabbi berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga bebas. Jadi ayah kartu bebas ke di ditu di surga teh aya kartu bebas.
di dulu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masyaallah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah, ya Rabbi, kurang kumaha Kanjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 'asharata ayamin sahajal manu puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bae langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah, ya Rabbi, majukeun ieu warung abdi aksana moal kebel deui ge tah haju menang duit teh kajual warung. Hasil maksud. Tah eta 10 poe pokona barang petang naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapangi deui jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan mentana geus bae urang mau ulah jelas satira dunia. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae, kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh Allah teh geus minahin teh lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al ilmu nurun. Ilmu teh cahaya lir teu beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yuhda liman 'asa. Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae. Moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit. Kiai teh kiai kamari waktu teh ngridit cerdas barang ngridit pohoan. Pohoan gugula kata rajasa. Di wetan, di kulon, di kaler aya kiai nu kata dina cerdas barang ngridit sumpah hatena. Eta itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pake ngridit. Tolol cak Allah cabut. Cabut deui ku Gusti Allah. Cupet hatena coba ge kiai nu sok ngridit. Cak aing cupet. Cupet bae kajian hukuman. Salat teh moal khusuk. Keus dari anjing kajian hukuman. Aja lain mula tuh. Eta dicabut cahaya Allah. Cabut naonan cek Allah tuh. Saya ilmu teu make ka ilmu aing. 10 poe moal pati-pati menta kecuali diberi ku Gusti Allah. Tah, nu hayang nyandung kesempatan. Kesempatan geus. Asana tak puasa 10 poe, urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah yang nyandung ka 11 poena. Ujianna ditanya ku pemajikan. Saya ditanya pokokna mah. Ai ka ditu mah nanya naon bae. Ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu ta'ala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bi sayyiatihi hasanat. Man zada Allahu ajr. Puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana. Geus tiheula dosa hampura Gusti Allah. Digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan. Puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae. Bersih atuh man zada Allah ajr. Jelema nu nambahan puasa 16 tambahan deui, 17 tambahan deui, 18 tambahan deui. Ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 ulah datang ka sabulan beusi tasabuh saliru jeung bulan Ramadan. Jadi 27 poe mun deuk leuwih lewat ke 31, 32 atau terus ka ditu. Nyambung ke bulan Ramadan eueuh masalah. Sambungkeun ieu Rajab puasa bulan Syawal geus leutik awak. Itu Rajab coba puasa jadi kurung bulan jadi lebaran teh kurung. Tapi bukti dah puasa orangnya jalain tambah kurung. Timbang memeh puasa aya 50 bulan awal aya 60. Lantaran bonteng suripan terus saya. Alabatan naon istiqomah jasa. Terus segala rupa itu udah mau puasa teh kok gitu jangan tindak ada harta tadi dah berang jadi peti. Malah tadi 2 kali jadi 3.
Cilok diaya-aya tuh puasa mah diaya-aya. Nah, masalah. Ya, penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Sebab memang orang mau puasa gitu, puasa syariat. Tuh gitu. Kanjeng Nabi wa man sholat sabi awal isnin, jelema puasa 27 min Rajab di bulan Rajab, nayna kutiba lahu syiamu sittina syahran, ditulis kaita jelema boga ganjaran puasa 60 bulan. Genep 10 bulan lamun sataun teh aya 12 bulan. Lari berarti sabar tahun dan 60 bagi 12 berapa? 5 tahunan. Jadi kurang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun. Ya Allah, ya pohara jasanya. Iyalah orang barengan puasa Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti mentar ridona terutama berangna urang puasa. Geus cekola mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60 geus kuari gara sapuan kamar. Pel. Sengitan. Terus amparkeun sajadah, geus tasbih siapkeun, bebeja ka pamajikan. Ieu kitu ieu, Pak, Bapak mah ieu sebulan Rajab ulah diganggu nya, deuk puasa. Geus pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa. Jadi geus asal da subuh ieu, sudah keluar. Ieu keluar zohor asup deui, keluar asana menang 27 poe berubah kulitnya putih. Alabatan potok lagi negeri aja. Nah, itu nu bagus pak gitu. Ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek sih. Hayang kanu geuli satu sanu daek omo tuh gablek duit mah anu daek tuh. Lu mending sadar diri bae babaturan geus ulah jeung parawan, ulah jeung rangda, ulah jeung manusia, mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa geus mendingan paehan bae atuh Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia kunaon memang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu tah. Orang puasa ge nyilig Gusti. Ya Allah ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa dina bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate, yakinkeun ngadam pinuh kayakinan abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian asli ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi, abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poe kitu tekad tuh kiai cenah hayang-hayangan kerja berat panaudi mah di pabrik manggut teu kudu 27 kilo bae tuh abdi mah boro-boro 20 kilo cenah kiai nyupir abdi mah ka Surabaya ka mana alah 15 poe bae boro-boro 15 atuh Agung Gusti ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman 7 poe boro-boro 7 Gusti atuh jalain teh hayang jeung lain teh nyaongan kondisina di imah aja lamun teh mah henteu digawe atuh piko bae nawar kene tilu ge boro-boro Gusti lain teh hayang jeung lain teh kuat ngan ieu kumaha kitu aja lain teh hayang Gusti puasa teh sapoe ge teh jasa nyelangkeun jang sampai gantung abah wah kitu teh bisa sapoe acan budak saumur hirup diberi kanikmatan sehat diberi jag-jag, diberi jang dahar ini, Masya Allah, terkuat sampai puasa kamalinan. Kamalinan, guys, asamkan di jeraket 27.
ai praktek barang murid mah yang murid puasa barang meuleuh kiai di lembur si kiai itu puasa aja bang kiai sih sebenarnya itu puasa ustad berpuasa ulah nuturkeun ustad tahu ustad kredit ka jeung kumaha ka situ mah ulah sama ustad tinggal ustad ustad gitu puasa mah aing puasa ulah gitu aing mah lain ustad puasa ustad gitu puasa berarti hebatan aing ka jeung kumaha gitu nang udah haji nangina kau ustad tidak puasa ulah gitu begitu cuek baik orang-orang nyana-nyana insyaallah diceritakan tiga sauban nang ogola ciki sauban kuna ma'an nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat babarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin babarengan teh jeung sahabat hararankeun dongeng asbat tabiin babarengan teh jeung tabiin anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan kamari di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin kitu banyak terus eta teh babaturan gitu bakal terus datang ke akhirat tah jadi orang teh babaturan teh jeung camat jeung lurah jeung bupati oh masalah di dunia mah di akhirat bermasalah masalah kiai we nya babarengan jeung bupati bagus atuh kiai kos kitu kiai mengadoakeun ka bupati mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna doakeun lantaran eta pamimpin urang haju ulah menta buru tina doa Waalaikumsalam aku ngarantos ngadoakeun tuh berarti aja naon ngajual doa tolol ka kiai goblok sama kiai kos kitu kita ditolol-tolol ya tetep bae ka ditu deui Masya Allah doakeun tengah penting urang Masya Allah ieu negara mun nu mimpin RT lurah camat betapa bahayana mun presidenan ti kumaha Gusti alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin abdi ngadoa ka Gusti mudah-mudahan para pemimpin dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Bisa doa tengah penting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tak ka jeung kumaha ge usah dibere duit mah. Tilok aja kain tilok. Aya ge ngadoa Allah. Tilok mun dihadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab ngadoana ge bahasa urang bae, beusi teu kaartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Mau isi urang, amin. Mana saya beres baik. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai nanti. Mana ini dongeng. Jadi lain orang ekstrim ke pemerintah, lain. Kurang mah teu boga ijazah sapira kata di dage masan dina bogana ge ijazah datang ke SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae geus teu bener teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun tuh Allah Maha Muning mantar kakula mah pejabat balager bae ngan teu mara duit Balai dia sudah bukan ada sok doakeun nyambung. Saya sudah pejabat anu teu bager ka kula aja bager ka deui. Bener ka kula ngadoa nyambung yang doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung. Embung mesti dibere duit. Sakitu dong faktorna anu mantak embung diundang ka pendopo mesti dibere duit. Tah duit eta teh ngahalangan ngeunah salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teh khusyuk. Emang kata diri teh khusyuk ieu. Kisaoban babarengan jeung Kangjeng Nabi
Cak kita orang pamarna di makbaratin lewat ke kuburan. Pawakofa alaihi salatu wassalam. Kanjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sa cicing-cicingna fabaka bukan sedidan. Nangis Kanjeng Nabi Cirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kanjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kanjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu cekuring ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah. Kunaon nangis Kanjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik cenah. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kanjeng ya soban ulai yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apalin Kanjeng Nabi? Boro-boro gede. Saagung Kanjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah junjunan. Cek Kanjeng Nabi ya sabana ila yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa, deuk kumaha teh cerikna. Numanca kuring terus wada'u filahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqaballahu anhum al-azab. Alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana dan manta kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa diijabah ku Allah reda siksaan. Suma qala alaihi salatu wassalam Kanjeng ya Sauban ya law sama haula'i yawman min Rajab wa man nama min lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man nama min lailatan teu sare saputing bae di bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim wajib ariksa ieu jelema. Katakan puasa Rajab, katakan dia mun puasa sapoe bulan Rajab, pentingna sapoe teu sare, ieu mah datang ka disiksa popoharaan kieu. Ya Allah. Faqultu cek kuring ya Rasulullah, asamu yaumin wa qiyamu lailatin minhu yamu azabal qabri. Ai kitu puasa sapoe jeung teu sare saputing eta bisa ngahalangan siksa kubur. Saur Kanjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nugus-nugus ka kaula jadi nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi mawadallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shoma naharha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beuting teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat teh saputing datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah dan syaratnya sarua jeung ibadah sataun soma naharha goma layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tak puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae macam urang mah malaman pertama bageuna. Malaman pertama Senin tah peuting da ulah cara ibadah ka Gusti Allah. Beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab kita wajib tatauneun. Jajakeun ka Gusti tah abdi geus tah. Beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi untuk sare geus abdi mah ka ditu mah puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cek malaikat tolong teh budak. Ya keur garetakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun dua peuting, komo mun tilu peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah ieulah urang percayakeun, yakinkeun ka ucapan Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina gede teh ku nafsu. Urang bisa naik mobil, bisa ka kota, bisa ka mana bae, bisa ngajak dan lain sebagainya. Bahkan paling istimewa mah bisa ngajak si doi.
Saya sekarang rasaan urang mah nikmat anu pohara atletik asa eta. Sok geura urang mawa ka Bogor, naik ke puncak atau ke Bali, tengah jalan tabrakan, bulangger, gepeng. Dulurna ngarasakeun nanaonan teh dunia, dirina ge nanaonan. Leutik teh dunia pas kitu teh gedena pas kitu teh ku nafsu. Tah leutik teh mah, tapi ieu teh kudu diinget eta teh pamere Allah. Lantaran lain henteu bisa salat ku sebab henteu bisa henteu boga duit. Diajakan salat sia atuh salat itu ke masjid moal ka salat aing mah. Kunaon kitu mikiran hayang boga poswan. Ambo jadi salah lecan boga poswan mah moal. Pokona moal salat bae gitu. Barang geus gopoe sia salat bari mah boga aing mau keto nang di matung redit. Aya jelema mah teu bisaeun salat lamun teu boga duit aya. Kuyangeun bangunanna di imah teh ngelentuk bae diajak ngaji gembong boro-boro ngaji aing kurang gitu tuh boga duit jadi nyana mah bisa na ngaji boga duit bisa na salat boga duit mun teu boga bae tilok salat eta aya tah hamba Allah nu kos kitu tah di dieu ge loba sana batak sanajan eta nikmat leutik tapi paedahna jang gede tah horeng. Tak wayana sakitu Allah kan nikmat nu leutik ge sok ingetkeun ku maneh. Da maneh teh pan dibere mata, dibere ceuli. Inget kana nikmat berarti inget kanu merena. Inget kana nikmat mah inget kanu merena. Beuh ieu mata luar biasa ngeunaheun amat aing beuntak setengah dunia kadeuleu. Inget urang nang di saha ieu mata nang di Allah. Inget sing hade nikmat mata sanajan leutik tapi inget kanu merena. Awas, ceuli geus sarua bae. Kitu keneh. Ieu aing kuari mah boga kendaraan, boga imah, boga perusahaan, jagening turunan aing mah ti dituna turunan ningrat jeung sugih, tapi kersaning Gusti aing kuari mah boga laluasa ieu. Ingat kana nikmat pamerena tah eta teh inget kanu merena. Inget kanu merena lain masya-Allahan lain. Alhamdulillah bari teu salat lain kos kitu. Eta sok loba ngomong kos itu alhamdulillah jasa cenah kuari-kuari mah kamari mah hararese jasa meuli susu ge wararese cek cenah. Tapi kuari mah alhamdulillah kendaraan ti sepeda datang ka mobil aya, imah atuh alhamdulillah serba. Geus pokona mah geus alhamdulillah geus pokona mah. Tapi giliran azan reup hees. Tol sama. Tah eta teh lain alhamdulillah bebeneran kos kitu mah kamu klase bohong sama nipu sama. Alhamdulillah nipu na kos kitu. Kita pun aya jelema nu sugih ngomong alhamdulillah tapi teu salat teu ngaji, penipu kelas kakap teh. Inget kana nikmat mah alhamdulillah kemudian inget kana merena. Tuh kitu. Nanti aya hiji waliullah ibadah 60 tahun di duniana. Eueuh bae per detik anu henteu inget ka Gusti Allah. Eueuh 60 tahun nyana ibadah. Datang ka pindah imahna. Tinu rame kanu sepi pindah kanu sepi jasa, sanggeus pindah kanu sepi jasa, pindah ka leuweung. Geus sasaha bae nganjing Allah doang, ku hayang ikhlas-ikhlasna. Sanggeus di jero leuweung, dak dumadakan deui gunung. Ta ieu gunung teh turun tuh, sanggeus runtuh blek limpah ka daerah-daerah. Tempatnya nasalah teh katutupan jadi geus teu kadeuleu ku sasaha. Tapi di jerona ngaguha jadi nya di leuweung nya katutupan ku batu-batu jadi guha beuki teu kadeuleuan ku sasaha. Weuh cek nya nikmat geus ibadah 60 tahun teu pernah sadetik poho ka Gusti Allah salat deui nya puasa bae nya wiridan bae. Kasimpulanna mah nyana paeh bae. Sanggeus samaot cek Gusti Allah wahai malaikat hamba aing eta mah langsung ka sorgakeun bae lantaran geus bagus jasa. Begitu deuk dikasorgakeun, mama punten ieu mah langkung ka sorga bae teu kudu ditimbang-timbang deui. Cek cenah teu bisa. Tetep kudu ditimbang bae lantaran kula mah ka sorga teh hayang kumpul rahmat Allah ku pagawean kula. Si imah geus tinggal ka sorga doang pan meureun. Nu mantak ibadah ge hayang ka sorga. Iya hayang ka sorga na mah ngan hayang nyaho sakumaha eta kahebatan ibadah kula. Kula mah hayang nyaho kahebatan ibadah kula lantaran 60 tahun. Sadetik ge anu teu dipake ibadah ka Gusti. Maka kula mah hayang ditimbang, hayang nyaho bae coba. Bedakeun ka Gusti Allah.
Aduh, cek malaikat dia sombong amat sih. Ya, itu sok sombong mah pelimbah. Kan iya mah kiai sombong. Nah, cek Allah teh timbang atuh coba malaikat. Nya yang ditimbang, timbang. Asuh kerja nanggus. Oh, asa aing bar di hadiranku. Sakitu triliunan manusia. Asa aing. Begitu ditimbang malaikat, timbangna ulah jeung nanaon jeung nikmat mata bae nu leutik. Jeung nikmat mata bae coba salil 60 tahun. Ditimbang jeung mata teh amalnya anu 60 tahun ditimbang jeung nikmat mata nu leutik eta jorena luar biasa. Oh nanaonan cek malaikat geus kieu kumaha neraka atuh cek Allah ka nerakakeun cek yeuna ke heula kok jadi neraka ya oh jelema surah kabeh nu tadi nu asa aing teh ibadah panghebat-hebatna 60 tahun teu aya sadetik. Poho ka Gusti Allah, nah ieu begitu nyana keukeul aya ditimbang kuduna mah geus nikmat jasa pada eta teu ditimbang ge surga. Alhamdulillah ngan nyana mah hayang ngabuktikeun. Begitu ditimbang encan jeung ceuli, encan jeung irung, encan jeung bibir, encan jeung naon-naon, kakarak jeung nikmat mata doang ge, jeung nikmat mata geus elek eta ibadah. Atuh komo meureunna urang bojong mah. Nu ibadahna api lain bae. Boro-boro 60 tahun teu inget bae ka Allah nya mah keur salat ge teu inget ka Allah. Inget ka sendal bae. Apa? Atuh komo jeung eta beureunan masyaallah gitu naonan. Gitu naon da akhirna ya keputusan malaikat ieu mah bapak kudu ka neraka lantaran boro-boro jeung naon dibandingkeun jeung nikmat mata ge ieu masih kene eleh jasa. Mohon maaf gitu ka Gusti Allah. Ai kudu dikanarakakeun waktu bau mainnya jadi. Coba atuh geus kieu kumaha? Laporan deui ka Allah. Neraka. Tetep ka neraka bae. Nya na kokosedan mung jeung nya mung ka neraka mung. Mung ka neraka kula mah ieu kajen teh geus dua Allah bae. Amal abdi ulah dianggap tapi abdi mah minta gedena hampura Gusti bae. Amal abdi teh mah naon-naon teu aya sabakatul acan. Abdi mah hayang pangampura Gusti bae ceurik datang ka kokoseran. Eta mah cek malaikat sabodo eta mah urusan Bapa jeung Allah, kula mah laporan enggak ditu. Aduh, kajian panglapor ge, manglapor ge. Sanggeus kokosehan terus janana ceurik maratan lagi. Luar biasa. Kakarak cek Allah, ulah coba-coba ngitung-ngitung nikmati aing. Hajudek dibandingkeun jeung amal ari sia eta bisana wudu teh make naon? Make mata. Mun mata sia teu beuntak deuk wudu ka mana? Encan sia eta salat boga tanaga ti sapan ti aing. Aing nu ngajadikeun sia sahapan aing. Sia mun ditanya ti eueuh ka aya nang sa? Nang Gusti. Eta bisa leumpang nang sa? Nang Gusti. Bisa sujud ka aing nang sa? Nang Gusti. Bisa inget bae ka aing per detik nang sa? Nang Gusti. Wari kula dek dibanding-banding atuh jeung nikmati aing. Gusti. Ampura. Ampura ieu mah geus maaf na deui. Ya guys, cak Allah teh geus ka surgakeun ngan panghandap-handapna. Bongan ayat sombongan seetik. Ya anda bae nya mah bila perlu ulah diasupkeun ka jero di luar bae. Kajeun cek di luar daripada ka neraka. Mendingan di palataran sorga. Kayak datang ke palataran ngintip-ngintip. Akhirnya di ka surgakeun oge. Teh urang ieu bisa ngaji ke ulah asanang urang. Ulah asanang urang ieu teh. Masya Allah lamun teh digerakkeun ku Gusti Allah. Ieu teh moal bisa datang ka dieu. Jasa najan gararaga ge kumis mulintang bae teu puasa mah henteu bae. Nang saha eta? Nang Allah, masyaallah karim. Teu ngajamin gagah teh kudu puasa teu ngajamin. Teu ngajamin boga duit boga kendaraan ngaji teu ngajamin. Berarti menang Allah hakikatna mah tah. Lamun urang geus datang ka dinya eta nu jadi ganjaranna. Mun asak lain bae teu jadi ganjaran. Mantak datang ka imanan sia teu ngajinya. Cerai hirup mah kan teu menang ganjaran. Teu menang ganjaran cerai hirup mah wae dagang-dagang, wae ngaji-ngaji. Pan eta sombong ngaranna cak Allah beu asa nang sia burung-bugu nang aing. Teu menang ganjaran. Mantak ajeuna maka ditu nu kusabut teu menang ganjaran teu ngomong kitu. Ya kuat sia bae, sia aing. Kabelah itu nama, atuh sia teu ngaji aing teu ngaji.
tungtung nama sarwana. Saya kakarak nikmat nuletik, ingat karena nikmat Allah nuletik, awas lain berarti baca alhamdulillah, laksanakan coba. Tina pemberian nikmat, ingat kan numerena. Aing teh diberi nikmat ku Gusti Allah. Batur mate sakit diberena. Aing ingat ka Gusti Allah. Ingat ka Gusti Allah berarti nuturkeun parentehan anak ngajauhan larangan. Nah. Can sakumaha tamah. Tapi lu dijelaskan di awal kuru nikmat Allah. Eling baraneh kabeh kana nikmat Allah. Sakumaha tadi nikmat duniawi. Nu hubunganana jeung awak, ngeunah dahar, ngeunah nginum, ngeunah sare, ngeunah jima. Tapi eta mah eueuhna naonan. Kadua nikmat ruhani. Wudu ruhani urang jadi bangga, jadi senang, jadi tentrem. Salat ruhani urang jadi tenang. Di mana ayana ketenangan inqiyad nurut ka Gusti Allah. Cak Allah teh aing maneuleus sia teh lain naonan neuleun nurutna doang sakitu keur tunduhna salat ta eta nu ku aing di dieu. Aing mah lain naonna urusan khusus jeung teu khusus teh mah urusan sia teh mah kajeun teh mah. Ja hese meureun sia teh nya. Khusus urusanna pabeuleut di pabrik teh di kantor teh di sawah teh home industri teh dan lain sebagainya. Tak ieu mah aing mah nurut da nya sia nurutna ka aing eta sakitu keur pinuh ku lem leungeun sia ngadenge suara azan masyaallah cak Allah teh cak Allah sia ku nurut-nurutna kokobok mandi tak eta aing deuleu etana doang ta eta tetak kos kituna tah nikmat beus sakitu keur sibukna di pasar tapi ngadenge suara azan pan sia terus bae lumpat ngajauhan masjid. Ya Allah ya Rabbi tak aing greget tak aja teh eta tah. Tapi haju sia eureun lalah loba bae mun diteruskeun moal beres ieu maka jeung kumaha ge bener ai kauntungan mah ngan aing rugi di hareupeun Allah tunda heula bila perlu gantian heula jeung pamajikan ja butuh ku dunia atawa jeung anak abah mah ka masjid heula tah aing neuleuh kituna tah kasia tah resep. Ayo husuna mah eueuh sabasa kali. Jadi masjid ya sholat Allahu Akbar ingat bae timbangan budak beres lah henteu teh sih. Dan aing nurut da doang cak Allah. Padahal teh ruhani urang jembar eta. Ruhani teh pusak kitu teh jembar. Masya Allah aya nurut inqiyad ta Allah teh deuleu inqiyad da doang. Deuleu inqiyad da nurut da eta kajembaran ruhani. Mantap ulah suuzon ka jelema anu salat ulah suuzon. Salat teh husu dak teh husu pokona asalnya nadaek salat eta teh penghuni surga bae geus. Ya kitu teh lantaran nurut jan eta nurutna doang. Ya Allah ya Rabbi bayangkeun bae coba keur nimbang teh ngadenge suara azan geus neuleuh deui nya teh kaburu aya berjamaah mah geus jam 1 jam 2. Mun diteruskeun bae moal beres ya. Ditinggalkeun endek teu berat kumata ninggalkeun etana cak Allah sia. Perang berarti sia eta jeung timbangan. Orang keur ngojek tertutut menang sewa deh wong azan maghrib Allahu akbar neuleuh jamnya nang aduh maghrib sewa mojeuna loba jasa bulak balik deui deuh batur geus baralik di masjidnya dan can salat keneh bae cek nya teh aing moal eureun ieu lamun nuturkeun sewa bae mah bodoh tah malah aing sewa tinggal sewa lah aing dekat cai heula kokobok heula ngala wudu Allahu Akbar cak Allah aing neuleuh nurutna sia ka aing. Karena taruhani urang jembar ku sakitu bae. Ngojek masih kene salat. Masya Allah pada teh hebat jasa. Panu jorenya mah nya ngojek nya meunang nini-nini nya teu salat. Teu salat, bau dapatkan geus bau hasem. Atuh sapira nya nama nyeupah bae. Aduh cek aing ngojek kos kieu jasa ieu. Nya meunang nini-nini nya saparapat deui ka imahna betus. Nyata sholat ke sama wahara jasa sama rugi na deui. Coba orang yang ngojek yang menang si mbak orang Lampung susuna notot teh apaan menang deui cak ada teh ieu kos kieu bae mah aing mending sholat heula pan eta untung 12 atuh eta kos kitu tah cak Allah aing neuleuh sia nurutna doang aing resep jasa ka sia eta ieu keur carita ruhani urang pan bungah jasa taruhani ta eta teh nu kamari caritakeun. Nah, cak Allah wazkuru nikmatallah. Eling anjeun ka nikmat Allah. Eling ka nikmat Allah. Eling ka nu mere nikmat yakni Allah Subhanahu wa taala. Keun nikmat nu leutik di dieu ditafsiran ku Imam Jalalain adalah
bil Islam, nikmat nu panggede-gedena adalah nikmat Islam. Emang nikmatna gede jasa iman Islam? Bener gede kumaha tuh. Lantaran nu nganterkeun urang ka surga Allah adalah Islam. Anu kuarina lamun teu iman teu Islam teh urang kajenting ku kumaha teu bisa ka surga. Harta nu sakitu lobana, jabatan anu sakitu disandang luar biasana. Kedudukan jeung kemewahan anu pohara urang teu iman teu Islam moal bisa nganterkeun urang ka surga leutik jasa sama iman. Tapi ketika urang iman ka Gusti Allah, turut ka Gusti Allah, maaf, Masya Allah, iman Islam urang bisa nganterkeun urang ka surga Allah. Lain leutik-leutik nikmat. Nu mantap miftahul jannah la ilaha illallah. Ta ieu urang kabeh geus boga kuncina atuh tinggal paeh doang. Trek asup asal bener bae ngetrekeunana. Baru dikotrek-kotrek teu daek. Cak malaikat kula teh teu daek nyaho cenah ieu. Gecekeun, dikencengkeun ge teu daek muka cenah ieu lawang sorga. Coba atuh deuleu, cak malaikat barang di deuleu eueuh tua. Cak malaikat deui mah salatan ngan iman doang. Atuh moal bisa muka ieu mah. Aju bisa mukana kumaha? Cokot ge di neraka jahanam aya. Je, pada gitu amat. Kuncina mah geus boga miftahul jannah la ilaha illallah. Tak ieu iman jeung Islam bisa nganterkeun urang ka surga. Nikmat anu hakiki lain leutik-leutik nikmat. Nu matak wal quru nikmatal. Ingat maneh kana nikmat Allah nu poan gede-gedena Islam. Lain leutik-leutik nikmat. Ieu urang kuarieu geus alhamdulillah geuna. Alhamdulillah na geus hese nyaritakeun syukuran ka Gusti Allah lantaran urang mah hirup di lingkungan indung bapa urang jeung daerah urang anu memang geus diciptakeun iman ka Gusti Allah, Islam ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu pernah ngarasakeun kesulitan. Gede neuleuh bapa urang sok salat, neuleuh emak urang sok salat, neuleuh kiai urang di lembur urang sok salat ka masjid, neuleuh ustad urang sok salat, neuleuh tetangga urang sok salat, neuleuh indung salat, neuleuh tetangga salat, neuleuh kiai salat, neuleuh ustad salat, sanajan nyanana teu salat neuleuh doa. Tapi kan imannya nana, aing neuleuh bae. Tapi ai iman mah iman ngan neuleuh doang. Sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Wayah buludan dihareup, wayah subuh tinggalin. Atau emang gitu pegawainya di lembur mah. Tak eta teh nikmat boga iman, boga is. Tapi si gade rumat. Wal quru inget anjeun kana nikmat Allah nu panggedena yakni iman jeung Islam. Artina inget kanu merekna dalamun lain pamere Allah moal iman urang ge ka Allah. Mun teu dibere ku Gusti Allah da moal Islam. Buktina nu boga baby band, nu boga pabrik, nu boga hotel, nu boga jabatan di luhur. Geuning ai ku Allah teu dibere iman mah kafir bae, nu jadi Kristen, nu jadi Katolik, nu jadi Konghucu naudzubillah min zalik. Urang mah sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Ta eta syukuran lain semet sakitu cak Allah inget kana nikmat aing nu gede ieu ni Islam, inget ka aing nu merena, inget ka aing tuturkeun parentah aing, jauhan larangan aing. Geus teu kudu ngomong-ngomong alhamdulillah, tapi formalitas doang. Asal urang ka masjid berarti keur inget kana nikmat Allah. Urang munggah haji berarti keur inget kana nikmat Allah. Urang keur ngaji kuari berarti keur inget kana nikmat Allah. Asal urang ngalaksanakeun parentah, ngajauhan larangan, eta berarti keur merealisasikan inget urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazkuru ni'matallah wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bih wazkuru areling maraneh kabeh misaqahu kana janji Allah tegas sama anjeun geus jararang di ka Gusti Allah melalui Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janji setia beat pertama aqabatil ula tahun 11, beat kedua aqabatis saniyah tahun 13, beat terakhir adalah baiatur ridwan Hudaybiyah. Lamun urang geus ka Mekah kuari diajak ka Hudaybiyah. Nganaon kuari mah aya ge masjid caiang hese jasa bina-bina da urang Arab. Tapi urang nyaho oh ieu Hudaybiyah teh
Didinya teh aya beat setia waktu harita teh umat-umat muslimin beat ka Kangjeng Nabi sami'na wa ata'na abdi nuru abdi nguping ka ucapan Gusti harita ngajak ka Gusti Allah harita ngajak ka Rasulullah ajakanana supaya iman jeung Islam sami'na kami ngadenge wa ata'na kami nurut kabeh ge ieu sahabat harita beat ka Kangjeng Nabi beat sumpah setia bakal siap asup Islam asup iman jeung Islam setelah iman jeung Islam siap ngalaksanakeun perintah-perintah Allah sumpah demi Allah siap kami sami'na wa ata'na sumpah pertama aqobatil ula sumpah kedua aqobatis tsaniyah tahun 13 sumpah katilu bai'atur ridwan nah ieu geus ngomong tateh kami sami'na wa ata'na tapi lamun datang ini santri mana ya santri nu datang ka bapak teh nu teluk ditanya nyana dek macakeun yasin diuk didinya tadi hayangin saat eta mah tadi datangan ku santri supaya kabantu-bantu nginget-nginget Allah aya laku santri mah geus kos kitu kumaha teh amanat coba si santri teh kiai tita ka dieu kitu bang macakeun tah cai ji atuh keimanan mah jantung Allah nyana geus ge Allah teh inget ka mobil teh inget ka imah teh inget ka istana teh inget ka jabatan teh Allah bejakeun Muhammad saat anu bisa nyalametkeun saat kritis modal kos kitu apakah nyala boga pikiran harta bakal nyalametkeun moal aya apakah nyana boga pikiran imah mewah gedung istana nu bakal nyalametkeun teu aya apakah manusia anu sering mengelilingi dirina nu bakal nyalametkeun teu aya malah gilaeun kanu kos kitu saha sebabnya lagi tadaunahu tadarru'an wa khufiyah nyana saat eta mangadua ka Gusti Allah anu luar biasa DP na jeung sasamaran di jero hate bahasa sumut bage Allah-Allahan bahasa hatena ge Allah-Allahan moal aya anu muntayang ka makhluk moal aya anu muntayang ka harta moal aya nu muntayang ka jabatan moal aya nu muntayang ka tahta jeung kerajaan saat eta mah tadaunahu tadarru'an wa khufyah hiji Allah bejakeun Muhammad saha anu bisa moal aya nu bisa nulungan jeung nyalametkeun kabeh ge saat urang keur kena musibah di kapal saat urang kena musibah di udara saat urang kena musibah ragag misalnya ti luhur gunung moal inget kana naon urang naik gunung mendaki gunung ke tebing tek di luhur kemudian ragag ka handap moal inget kana naon Allah modar sia saha nu bisa nyalametkeun saat eta dadung tinggal dadung jelema tinggal jelema moal aya nu bisa nyalametkeun tah urang teh dititah teh saat-saat keur henteu kakenaan musibah saat-saat keur teu kakenaan ku syadaid gering misalnya kudu nol seperti eta nu mantak waliullah teh bisa nganolkeun seperti jelema-jelema nu kakenaan ku dahsyatna panyakit nol nya pikiran anak tak urang teh supaya nol teh sanajan urang kadeleuna bergelimang dunia sanajan urang kakenaan teh kitu keur sehat tapi hate urang nol tah cara etalah ahli torikoh mere ka manusia guru mursyid supaya di jero hate teh ulah aya harta supaya di jero hate teh ulah aya makhluk supaya di jero hate ulah aya nafsu dinolkeun sakumaha urang keur kakenaan musibah sangat kritis tah waliullah mah bisa dimimitian ku hudang peting kemudian zikir ka Gusti Allah sapoe sapeting dua peting sebulan setahun mulai dengan cara tersendiri tertentu meunang ngabimbing guru mursyid mulai cuek lalaunan ka makhluk mulai ka dunia
terus kabelah dina biasa-biasa baik dinolkeun padahal awakna sehat padahal teu kakenaan ku dahsyatna musibah tapi di dirina geus nol seakan-akan kos kakenaan musibah. Nah etalah waliullah teh kos kitu padahal sehat awakna hatena eueuh deui nu bisa nulungan iwal ti Gusti Allah aing mah mun tayang ka Gusti Allah ngaaplikasikeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka Gusti wungkul abdi ibadah jeung ka Gusti wungkul abdi nyuhun pitulung eueuh ka sasaha sugan ka makhluk henteu sugan ka dunia henteu sugan ka jabatan henteu sugan ka jin henteu sugan ka jurig neo-neo henteu sugan ka batu combong teh henteu sugan ka batu anti tembak sapira batu pake nyeun imah habak oh hiji Allah tadarru awakufyah tah kos kitu tawali teh perbandingkeun gue bisakeun urang berpikir urang mah aya bisa geus gagoler arawas beraga daing keur ka Allah recok kayaknya teh tipi pareuman tipi ngagoler badi nungguan bawa isuk bae sore tipi awe pindahkeun mudah pindahkeun abah nek zikir we ka Gusti Allah puyeng abah mah asa-asana nek di ka Allah padahal mah TV loba mobil moga segala rupa awaskeun pamajikan lagi datang ka dieu lah itu perlu amat mah geus lain itu jaga sewa rasa tuh kos kitu mah tuh diusapan tinggal diusapan ngeuna sote keur sehat boro-boro keur ngagoler kitu nyeri hulu ge diusapan ku nu geus teu hayang asana menyon bae beungeut sia tah kadaleuna ku aing eta nyeri hulu bae menyon kadaleuna beungeut padahal mah geulis nyeri hulu koboy geus kritis geus bae ka Allah malah nu tilok zikir ge ditasbehan di dinya pan sokna kan nu gering teh padahal mah tilok zikir tilok naon tasbih boga dekir ceknya nama tasbih meureun bisa nulungan henteu tasbih mah itu dipake mah tu tasbih tinggal tasbih bisa dibabeteun ku jurig bisa tasbih mah tu dipake Allah napas kaluhur Allah geus eueuh sebab kanyeri geus luar biasa geus lain hayang sosonoan jeung awewe geus lain hayang leurempangan make mobil mewah geus lain hayang barang dahar makanan menu anu lazat lain ieu mah hayang nangis kapanggih jeung Allah bae lain hayangan asa geus dihareupeun we Allah saha anu bisa moal aya badak urang kuari ngaji teh tah supaya urang bisa pasrah kadanan kuari bisa pasrah matu engke-engke saat urang kritis ji ja urang ge bakal modar sarua bae je emang parang sana kumaha meureun sakjana mah masih kene SMS-an kene tolol teu budak mun bisa mah kuari mun teu bisa engke saat urang ngagoler Muhammad bejakeun saat anu bisa nyalametkeun moal bisa kulantaran atuh anakna ieu tanggap terus diobatan rada bray cager rada deres puyeng rada eueuh tanaga rada aya ceng remote mana sial teh urang Cikupa geloblon remote naon ki remote TV mana remote TV emang lagi deket TV kesel abah TV kadekeun nu gede TV na setel seserian tolol menikmati kamara kakara kamari saminggu ka tukang ngawaskeun TV garieung jangan awas kuari barang leungit TV remote na mana mun aing jadi incuna di talian gua aing jelema teh kos itu percis eta teh lain batur sia ya karim ieu urang kasinggung ku Quran ieu masyaallah pohara jasa ya Allah teh kos kitu tang ngabejakeun ka urang percis ya Allah ya Rabbi bejakeun Muhammad saat di lautan saat anu bisa ngabebaskeun jeung nyalametkeun di saat udara di udara kakenaan musibah saha anu bisa nyalametkeun di saat nyana kena penyakit anu sangat kritis mun tayang ka saha bejakeun coba di saat recokna kaayaan budaya politik ekonomi riweuh saha anu bisa nyalametkeun bejakeun ka ahli Mekah
bejakeun Muhammad ka Mekah eta mah moal bisa aya nu nyalametkeun anu tadina manehanana ngomong waktu keur kakenaan ku musibah mah ngomong nanti bari ngadoa ka Gusti Allah la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Cekupar-kupar Mekah lamun mah Gusti Allah teh nyalametkeun ka kami tina musibah nu sakieu dahsyatna. Lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun ka kami tina hiruk pikukna kahirupan. Lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun kana panyakit anu luar biasa dahsyatna nu tiba ka Gusti ka kaula. Andai kata dileungitkeun ku Gusti Allah nyana ngadoa di jero hatena kos kitu doana mun teh mah Gusti Allah nyalametkeun lanakunanna minasyakirin. Kami bakal syukuran ka Gusti Allah, bakal iman ka Gusti Allah. Kos kitu kabehan ge. Orang-orang musyrik di mana kakenaan ku musibah mun tayangna tetep ka Gusti Allah nyana ngadoa ka Gusti Allah di jero hatena, baik langsung ku sungut kadenge maupun jero hate. Jana ngadoana tabarrua wa khufya DP bari jelas tur di jero hatena. Langsung ka Gusti Allah la in anjaitana min hadhihi Gusti lamun teh mah Gusti nyalametkeun lanakunanna minasyakirin kami deuk iman. Lamun jelema anu mukmin jelema anu Islam nyana ge ngomong di jero hatena bahkan kasaksian ku babaturanana lah cenah lamun geus cager mah kula mah deuk ngaji bae deuk jeung ibadah bae. Moal maksiat deui babaturanna tatanggana komo keluargana mah kabehan ge ngadengekeun di barang disalametkeun ku Gusti Allah nanyakeun remote deui bloon aya aki-aki lain aki-aki aya jelema budak ngora tabrakan barang tabrakan teh parah luar biasa diimpus terus dibawa ka ICU kabladieuna rada deres diurut nu para rotongna terus kieu bade mana ngomong ka babaturanna geus aing mah deuk tobat moal mabok deui moal judi deui lah aing mah karasa jasa iki nyaho cager nyaho teh mun ku Gusti Allah dicagerkeun aing mah deuk ka masjid bae deuk ibadah bae geus teh hayang mah kos kitu sieun paeh cak nyana ge aju rada deres bisa make tungked saeutik Jumaahna ge jam 10 batur can ka masjid jangan geus ka masjid. Urang lembur ge nyarahun jasa kadeuleu ku kabehan bu jadi getol eta jelema budak ngorak-ngorak keneh. Terus bae dia hareup deui nya mah ditihang lantaran ngajojor sukuna teu bisa ditilebkeun sabulan 2 bulan 3 bulan rada deres bisa nilep masih keneh ka masjid kan jam 11. Terus gua hari mah geus teu kudu make tungked ka masjid keneh ngan jam 12 kurang 10. Kuari mah bisa deui naik motor babarengan jeung baturna geus teu wauheun ka masjid eta di Cikupa anu kos kitu percis jasa. Aslina mah urang Cilongok sih. Cilongok Gandu. Eta kos kari itu eta. Nya ge ngomong di jero hatena aing lamun cager mah deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal maksiat deui. Ieu eta percis kos urang Mekah. Andai kata lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kos kitulah manusia. Kos kitu manusia. Ya Allah, ya Rabb. Gusti Allah. Bejakeun Muhammad ka para musyrikin Mekah, ka para kufar Mekah. Moal aya nu bisa nyalametkeun janang aing tamah. Nu bisa nyalametkeun bejakeun. Allahu yunajjikum minha wa min kulli kab. Allah anu bisa nyalametkeun ka ranjeun kabeh tina musibah nu sakitu dahsyatna wa min kulli karbin jeung tina sakabeh kasusahan nu terjadi ka dirina. Moal aya nu bisa nyalametkeun kecuali Gusti Allah. Ketika disalametkeun kunaon atuh summa antum tusyrikun. Begitu disalametkeun mun teh mah tadi dina kapal teh naek ka darat musyrik deui.
padahal ke waktu oleng kapal mah di tengah-tengah lautan jang muntayang ka makhluk ka babaturan iwal ti ka Gusti Allah nyana ngomong lain anjaitana Gusti mun nyalametkeun ka abdi tina musibah kapal ieu mana peuting mana poek mana angin luar biasa mana ombak luar biasa diberitakeun di kunahoda bakal cilaka kabeh muntayang Gusti lamun salamet abdi dak iman begitu disalametkeun kunaon atuh summa antum tus ilah kabehan ge kos kara ditu tah eta keur carita anu musik nu iman kitu keneh jero kapal teh kos kitu bae Gusti abdi mandek ibadah bae ka Gusti lamun teh mah ku Gusti disalametkeun geus moal maksiat lantaran payah geus asa dihareupeun mata bae oyak-oyagan kapal teh geus luar biasa geus dipake kaingat hiji we Allah napas kaluhur kahandap Allah disalametkeun ku ari ku Gusti Allah datang kanggar datang ka pantai biasa salamet seserian deui endahan ngan sakadar dongeng doang nu tadina nyana ngomong di jero hatena Gusti lain anjaitana lamun Gusti nyalametkeun abdi mah rek ibadah begitu datang deui ka darat nonton TV deui percis kos karar itu Masya Allah kari ieu kadeuleu ku mata urang kanyahoan jasa boh tatangga boh babaturan ulah waka ka tatangga ka babaturan diri urang heula kitu pisan diri urang pernah janji baheula Gusti pedagang blok nyieun imah 2 tingkat pagerna luhur jasa teka dirian ku batur mobil salin ganti pakaian burulang bereleng luar biasa dahar sakung maha kahayang nyana luar biasa maju usahana blek melian tanah dibere gering jual tanah nu itu gering terus keneh bae mobil jual tinggal imah doang jual imah ge ya aya istilah lah harta mah tatalang raga jual kabeh anak lagi bah jual bae bah lah nu penting abah cager tanah nu nang melian beak mobil menang melian beak kabeh perusahaan ge ambruk tinggal imah-imahna nu pagerna luhur teh 2 tingkat jual ku ari meuli nu sederhana gering can cager keneh bahkan leuwih kritis di jero antena Gusti lain anjaitan lamun Gusti nyageurkeun ka abdi Gusti abdi malah deuk tobat moal ceroboh cara kamari karasa jasa ku abdi mabok abdi zina abong-abong loba ka fakir miskin ka yatim abdi teh henteu ngalingseuh tatangga abdi ge geus sebodo konon ka abdi bongan abdi mah deuk tobat Gusti andai kata ku Gusti abdi dicagerkeun aju Gusti ngangkatkeun deui kana perusahaan abdi sakumaha biasa deui geus abdi mandek 180 derajat hirup abdi teh deuk ibadah ka Gusti abdi rek peduli kana zakat rek peduli ka fakir miskin ka yatim piatu tatangga abdi ku abdi lah hendek disumbang bae geus abdi mah hayang geus kitu bae Gusti cagerkeun Gusti blak bisa deui dieu bae ngobrol jeung keluargana abah rada cager abah alhamdulillah doakeun bae ku kabehan abah nu kusaha deui geus cager malah kan abah mah eunana mah deuk ngitung-ngitung zakat fakir miskin segala rupa lah deuk moal cara bah atuh didoakeun ku kabehan ayo geus ku ari geus rada sehat-sehat mulai engkeut-engkeut dagang deui mulai awal-awal mah bager hitung Gusti zakatna ya sabaraha can loba ieu pantong mah hitung zakatna sok tatangga bagikeun rapi bagi gede poho deui kuari asupkan nelayan deui di Jati jeung lurah-lurah asup deui kuari kabarbar asup deui kuari ancuk deui tah eta kamari mah lain anjaitana Gusti lamun nyageurkeun ka abdi lanakunana minasyakin abdi deuk ibadah ka Gusti tapi kunaon begitu dicageurkeun janjana ge nyaho nu nyageurkeun teh Gusti Allah summa antum tusyrikun
endahan ambalayah deui lain saeutik teh di lemur urang nu kos kitu kanyahoan kasaksian ku urang teh ambalayah hampir 99,9% kitu jasa. Ya Allah. Bejakeun Muhammad qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Muhammad bejakeun ka para kafir-kafir Mekah lamun terus bae musyrik ka aing teu percaya kana ajakan anjeun teu iman kana ajakan aing cak Gusti Allah bakal nurunkeun siksa 4 perkara supaya katembong ku balerea kakawasaan aing ka maha dahsyatan aing ka maha sagala-galaan aing lantarannya mempermainkan kain kamari ngadoa kain kuari musyrik kain kamari minta kain kuari minta kajabatan kamari DPDP kain kuari DPDP ka manusia ka makhluk ka batu ka kayu kan eta teh mempermainkan aing bejakeun Muhammad hayang dauleuh ka karawasaan aing bakal nurunkeun 4 siksa. Ya Allah. Bejakeun Muhammad wal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adaban aing maha kawasa aing bahasa gala-gala cak Gusti Allah lamun kitu bae petana aing bakal nurunkeun ka makhluk khusus ka urang Mekah umumna ka saha bae siksa 4 perkara. Ingat kahiji azaban min fauqikum siksa nu timbul ti luhur. bentukna engke aya hujan teu eureun-eureun nyepoe hujan banjir ka buah wacak siksa wae atawa hujan batu cara ashabul fil di batuan atau hujan es buah deh datang ke buah rarusak atau poe teureun kilat sing jeleger ditambah deui ku geladeg sing jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing min paukikum aw min arjulikun atawa kahandap dihandap timbulna ieu dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae lini doang aing mah sok geurah hayang nyaho bongan teu iman ka aing bongan teu nurut ka aing teu iman ka ajakan anjeun Muhammad tah ieu ku aing dioyag-oyag saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek nah kulantaran tertek bae rada digedekeun ku aing digoyangkeun doang ku aing bumi engke ge lamun Oma Irama jadi presiden asana bumi goyang ke kajen kumaha ge aya arah acak-acakan budak isi negara dek dikumahakeun tapi cek ulama lamun Oma Irama jadi presiden bakal pertama santai ngeunaheun ke beres santai lari pagi ke kajen ulama Masya Allah mantap luar biasa iya kari aduh kan ujung-ujungnya kiamat tebareres berak ya Allah serius ya langsung ngerti aduh ya Allah ya Rabbi iya siksa tadi tiluhur geus bejakeun Muhammad nomor kedua lamun teu percaya bae teu iman ka aing tiadap mimiti lini kedua masih keneh iman keneh ka aing gempa ku aing rusak para rotong para risek jelebana siksa ti aing mun masih keneh bae amblas ka jero deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana diambleskeun ku aing 1000 kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah
kadele nama gunung ret nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuarih teu disolateun teu dipandian siksa ti aing atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ya tambah jeung orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tuh tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun can inget keneh bae Lapindo ku aing hayo sia parindah ka mana sia can inget keneh bae sia ka aing can iman keneh bae tambah deui sia ku aing awas sia sakali ieu di Banten sia ku aing Gunung Merapi sia kena datang ke Bojong sia ka Pasar Timis mah ulah liwat kesempatan. Ya Allah ya Rabbi Gusti ya Allah tuh saya Gusti Allah ayo sia mun teh ti luhur ti handap mun masih keneh bae teguran ti luhur geus ku Gusti Allah masih keneh teu iman keneh bae atau masih keneh muara siat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat teu pernah mentolerir ka jelema fakir miskin ka yatim piatu geus ditegor ku Gusti Allah ti luhur geus ditegor ti anak masih keneh bae ditambah deui sia ku aing kumaha yang bisakum syi'a aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan mimiti nyeun organisasi ieu lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyeun deui perkumpulan ieu aya deui nu boga kahayang deui nyeun deui perkumpulan antara organisasi teh eta teh teu alalakurna mulai dirinya bibitna kalaluar haju bae silih omong haju bae silih tengkas mulai tidinya teh silih geles tak teu eureun atawa parpo padahal mah jang ngabangun bangsa jeung nagara tapi kulantaran beda-beda kahayangna ieu hayang di satu sisi hayang ngaberesan nagara di satu sisi deui mah hayang nyokot danana doang lantaran gede ti nagara kebenaran dibuka demokrasi teh teu meunang dicegah-cegah mulai nyan parpol urang